Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Mangga linggih ade-ade aya pikirasageun naon na kinten aya nu prayogi dibantos di dieu. Nepangkeun wasta simkuring Raihan Azhar ti 10 IPS 2 ti SMA Negeri Hiji Cileunyi bade ngawawancara perkawis COVID-19 sareng pembelajaran daring. Insyaallah mangga upami aya anu perlu dibantos insyaallah dibantos nya. Pertanyaan nu kahiji nyaeta pangaruh naon pangaruh COVID kanu nu didaramel. Itu nya pengandan pertarosanana nyata pengaruh perkawis COVID ganggu anu didaramel khususnya di lingkungan ya. Alhamdulillah insyaallah ku pero diuningakeun pangaruhna COVID-19 ieu khususna kanggo anu didaramel seueur anu di PHK, seueur anu dilirenkeun. Namun urang mudah-mudahan kanggo kapayuna anu didaramel sing enggal didaramel deui pangaruh-pangaruh ieu teh memang aya dampak kanggo khususna nu didaramel kalaya nu di lingkungan RW ieu. Nya tapi urang ulah potot-potot ayeuna ngadua ka nu Maha Kawasa mudah-mudahan sadayana sing dipaparin kasehatan lahir sareng batin. Nya. Amin. Nu kadua naon pendapat Pak RW kanu nu ngalanggar protokol kesehatan misalnya nu teu ngangge masker atau nu teu ngajaga jarak. Alhamdulillah dina danget ieu urang nuju kakeunaan ku musibah atau nu panyawat anu mana panyawat ieu sanes panyawat aib namun panyawat anu tos aya di dunia ieu nya. Selalu menghimbau kepada masyarakat atau lebih ke masyarakat umumna masyarakat RW 11 khususnya ke keluarga sadayana kedah ngajagi protokol kesehatan diantawisna nyata 3M teh anu maksudna 3M teh berarti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Upami anu teh ayeuna ngalanggar kana aturan-aturan eta mudah-mudahan eta warga sing dipasihan kasadaran kanggo ngajaga kasalamatan sareng ngajagi di lingkungan urang supados ulah ku kakeunaan ku panyawat COVID ieu. Harupina mah kitu nya. Nu katiluna nyaeta perkawis pembelajaran daring. Naon pendapat Pak RW tina pembelajaran daring nu ayeuna dilaksanakeun ku siswa-siswa? Kaleresan seueur ayeuna teh orang tua anu ngeluh nya. Naon margina belajar mungkin ayeuna di masing-masing bumina. Namun panginten ayeuna kan seueur-seueurna kitu nya anu ngagunakeun kuota. Namun urang mengharapkeun ka pemerintah sing aya bantosanana supados marurang kalih urang dina ngajalankeun atanapi belajar di sekolah teh henteu belajar di bumi mainnya belajar di bumi janten nami semangat kalian urang doakeun eta urang kali urang sadayana naon ku ibu-ibuna atanapi ku rama-ramana mudah-mudahan eta belajar teh sing langkung giat sing langkung positif dina pembelajaranana gitu. Supados engkena gaduh nilaina panten nilai anu memuaskan kanggo siswa-siswana kalayan bimbingan ti guru-guruna anu mana kanggo marurang kali sakola teh supados ulah kenor atanapi ulah patah semangat. Nu kaopat nyaeta kumaha atau naon anu dipikaharep ngeunaan COVID ieu. Gini nya alhamdulillah namun sebagai kepengurusan di RW 11 henteu luput urang kedah sering-sering ngadua
kanu maha kawasa bahwa ayeuna warga Indonesia anu kakeunaan ku kopi dieu sing engal-engal tuntas, sing engal-engal dicabut ku Allah, kalayan aya dina ridho Allah. Supados dina faktor ekonomina panginten tiasa stabil deui, dina pembelajaran sakolahna tiasa lancar. Kalayan mudah-mudahan generasi muda urang teh sing janten generasi muda, janten generasi penerus anu kanggo manfaat kanggo istilah nama agama sareng dari gamana atanapi kanggo negara nya supados negara urang teh langkung majeng. Mung sakitu nu kusim kuring sareng Pak RW di paparkeun. Hatur nuhun Pak RW. Sami-sami mudah-mudahan naon ieu wawancara teh sing janten sing aya mangpaatna urang canak hikmah sareng barokahna ku urang sadayana nya. Amin. Mudah-mudahan atuh adik-adik belajar langkung sumanget, langkung optimal dina ngajalankeun tugas di sakola kalayan urang ngikuti prosedur anu sakumaha tos ditangtoskeun ku pihak dinas atau pihak sakola. Sakitu ti sim kuring sareng Pak RW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.